Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra-mitra dongeng anu dipihormat ku sim guring nuju di mana we linggihna haturan wilujeng patepang deui dina raraga ngadangukeun hanca carios anu katunda dinten kamari. Eta caros nyambung anu judulna Jaya Sumpena Malespati. Kala di waktu site parantos duwi ka bagian ka-20 genep. Pamugi wae para wargi unju aya dina kawilujengan aya dina panangtuan Kristen Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin, bari ginurur ka bagjan utan wates soangna. Salwasan digampilkeun dina rezekina, dibarokahkeun kalan sawalasna aya dina pangraksa pangriksa Jat Allah Rabbul Alamin. Ieu dongeng mangrupikeun buah karya sastra Andang S. Argayuda atapi karya simkuring. Atuh mugia wae tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajanten pangburah manah ka sakur anu ngadangukeunana. Atuh salajeng nama mamanawian sasireun sabeunyereun tiasa nghirup hurip di sastra sareng kebudayaan Sunda anu lawas-lawas dipopohokeun. Mangga para wargi ieu dongeng urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun. Pun awiktu astuna masidam. Mugia sarira salawasna aya dina kamuliaan. Sia nu bakal modar ku aing Burhan ki gerdeg-gereng teh galak. Manehna oge ngagajreng bari ngeumbatkeun bedogna. Awakna kokolebatan ngayunan gerakan Ki Burhan. Bedogna sabaraha kali diadu jeung bedog Ki Burhan. Untung harita teh bulan geus temong deui. Jadi teu poek teuing. Ki gerdeg-gereng ragot patunggalan adu jajaten jeung Ki Burhan. Duana pada ngetrukeun pangabisana. Dua jawara kahot adu ilmu adu pangabisa. Setelah gerak we nu saurang pasti bakal binasa. Beda jeung anu kajadian antara Jaya Sumpena jeung Ki Badra anu ieu mah tulungna teu saimbang. Ki Badra mineng ti gubra di Bandemah. Untung sakitu oge can kebedangan ku bedogna Jaya Sumpena. Jaya Sumpena nempo kayan Ki Badra nu siga kawalahan langsung ngasupkeun bedogna kana sarangkana. Jaya Sumpena rek ngalawan Ki Badra ku lemor wae. Manehna teu tegaeun lamun kuduna sambusuna ke bedog. Tanggeus bedogna digolerkeun dina taneuh, Jaya Sumpena langsung pasang kuda-kuda dina kaulinan Cikalongan. Sok Ki Badra geura maju deui. Tah ayeuna mah kula teu ngagunakeun pakarang supaya anjeun daluasan rajang kuda. Geura beakeun kepanasaran Andika, geura bijirkeun sakabeh ilmu jeung pangabisa Andika. Hari nya mah jago. Jaya Sumpena nangtang-nangtang ka Ki Badra anu harita keur ngajanten ngatur renghapna. Siga nama geus miti kacapean. Da puguh manehna teh geus kolot.
sedang lawana masih belakesenteng. Bangsat kurang ajar ning sia jadi ngapremeh ka aing tong ngarasa kadung lamun anjeun binasa bongan sorangan teu ngagunakeun pakarang. Ciat ibadah teu mikir panjang nempo musuhna lemor jadi gede hate langsung kumolebat bari nyabetkeun bedogna ka hareup maksudna rek nigas beheung jaya sumpena. Datangna bedog kumolebat nan tingkilat. Hai barang aya baru kudu nyuk rek nigas beheungna sakilat jaya sumpena ngareundek ngagunakeun jurus tarate katip angin. Pros bedog ki badra ukur ngahiuk luhureun sirah jaya sumpena teu bisa nepi kana sasaran. Ciot jaya sumpena sakilat udang bari ngagunakeun jurus hokmojin. Suku katuhna ngablesat ka hareup tujuanna rek najong palangkakan musuhna. Tapi hanjakal ki badra keburu ngejat ka tukang bari ngagero tarik. Bangsat kurang ajar. Ki badra sasat tiburanjat ingkahan tajongan jaya sumpena. Manehna loncat ka tukang sababaraha rengkah saterusna pasang deui kuda-kuda bari ngatur renghapna sabab tadi manggih kareuwas. Ciat modar sia jaya sumpena di badan rajang deui ka jaya sumpena. Awakna kumalayang lirman gradali podogna butpet ke segala arah dina gerakan cacar bolang. Brogi bada ngurung awak jaya sumpena butbet muru awak jaya sumpena tujuanna asal keuna kana awakna. Jaya sumpena nu lemor meunang panarjang serpa kitu langsung ngagunakeun jurus kalakai katip angin. Awakna jujur relatan bangun hampang padoki badra anu butbet lir anu ngadek kalakai hiber teu aya anu keuna kana sasaran. Antukna ki badra ngarasa capek manehna gajreng mundur ngajauhan jaya sumpena laju pasang kuda-kuda bari mencrong seukeut ka jaya sumpena. Urang ajar tetela ibu dak ngurate ilmu main pona geus aya dina tingkatan luhur. Awakna linghas seser di terajangna. Tapi aing moal nyerah. Di badag gerendengan sejroning hatena ngarasa helok ku getakna jaya sumpena. Masih ngora keneh tapi ilmu main pona kacidaran cingisna. Nah hakal hamunur ki badra pancanah jago tanpa tanding sanggup mahen kula. Jaya sumpena ngalelewa ki badra anu luncat ngajauhan manehna. Maksudna supaya ki badra kahudang di amarahna kalan langsung narajang deui ka manehna. Sabab pikeun jaya sumpena mah eta kajadian nambahan ilmu pikeun manehna. Bangsat aing mamun ustad lain pedasieun ku sia tapi aing rek ngorobah jurus ku anu leuwih ahing jurus-jurus pamungkas sia pasti kojor ku aing di bada reup keuneuk rai pias bakat punahan amarah anu muntab-muntab akibat terus-terusan dilelewa ku jaya sumpena. Amarahna muncak namun bunanana getihna nyiak sakilat manehna gajeng di murawak jaya sumpena podog bedogna kumolebat dibarengan ku sorang ngabentak. Ciat modar saja sumpena ibadah siga anu pebeakan awakna kumalayang deui dina gerakan Garuda Ngapak pedogna nyewuk bangbaraan
Sanggeus deukeut ka Sumpena bedogna robah gerakan. Kibada ngawunakeun jurus bulan sapit. Bedogna nyuwuk rek ngabeset dada Jaya Sumpena. Jaya Sumpena nampa Kibadra bebeakan rajang manehna teu ieu geritir. Malah timbul niatna pikeun mere pangajaran ka Kibadra. Jaya Sumpena ngarampa ali ulungna bari bayangkeun guruna supaya manehna bisa kebal ku rupaning pakarang. Pera cek guruna cek Uyut Galuh eta ali anu diwariskeun ka manehna ngandung kakuatan gaib, awakna bakal jadi wedog. Sok tah Kibadra ari nya mah hayang ngabeset dada kula. Kula moal ngejat. Jaya Sumpena bacar ngahindar kalah ngasongkeun dadana. Tumratna kanu nempokeun jadi pating rarenjang. Sabab Jaya Sumpena siga anu arek bibilasan. Komo ke gledeg ireng mah langsung ngagerok ka Jaya Sumpena. Jang ulah lalawora, kade sing hati-hati. Ki gledeg ireng hariwangeun ku Jaya Sumpena. Sabab dinakan Jaya Sumpena kaasup lalawora. Ki gledeg ireng melangeun ku Jaya Sumpena bisi bobor ke rahayuan. Modar sia Jaya Sumpena. Ciot. Kain sarupa kitu ngabungahkeun Kibadra. Ceuk pikirna ieu budak mora teh pasti pejah dadana. Sabab manehna didahembetkeun bedogna ngagunakeun tenaga dalem. Pasti Jaya Sumpena bakal bejat ku bedogna. Kitu cek pikir Kibadra mangsa harita. Kibadra gede hate musuhna siga anu lalawora sabab bisa kumaran cegeusna oge kolebatna bedog anu disabetkeun ku manehna moal bisa katangkis. Sabab Jaya Sumpena lemor teu nganggap tur nganggap remeh kana gerakan manehna. Sakilat bedogna kumolebat langsung habak kana Jaya Sumpena dibarengan ku sorang ngabentak. Ciot. Bok. Bedog Kibadra nyata teu disingkahan ku Jaya Sumpena, malahan kah ditadah ku dadana. Tapi anehna bedog habak Jaya Sumpena lir anu ngadek karet ban. Teu teurak teu cecel-cecel acan. Sia teh waduh. Tabrog aing anu mintul Kibadra ngajenghok di luar akalna. Nah, bedogna make teu teurakan ada Jaya Sumpena padahal sakitu tarikna. Sok wae cobaan deui Kibadra. Jaya Sumpena kalah nangtang-nangtang di kaki Kibadra. Sangkan nampol di dadana ku bedogna ngajadikeun sakur anu nempokeun ngadadak colohok. Nu keur tarung oge langsung eureun. Sabab aneheun kun anu kajadian ka Jaya Sumpena. Jaya Sumpena anjeun emang dulu santanu. Mang Bagja nempo anjeun saperti kitu. Hebat jang. Igledeg yang surak. Manehna lain dibungaheunana po Jaya Sumpena ngabogaan pepernian sarupa kitu. Satadina magi sariwang bisi Jaya Sumpena Sorogoto.
aing ditampolna Badra moal teu nyuksruk. Ki Burhan langsung ka hudang kapanasaranana. Manehna langsung ngajat dihareupeun Ki Gledeg Ireng. Maksudna rek narajang Jaya Sumpena. Sabab manehna ka hudang rasa kapanasaran. Mohon tong ngejat Burhan, sia malawana jeung aing. Cian Ki Gledeg Ireng teu ngantep. Barang katempuan Ki Burhan rek ngejat di pakalangan sakil Ki Gledeg Ireng Kumalayang. Laju nincak lemah dihareupeun Ki Burhan. Dasar beledug ku aing dilepaskeun sabab aing hayang ngesan kawadukan si Jaya Sumpena. Tapi sia kalah ngadang aing. Sia teh yang kuojor ku aing ha? Ki Burhan dain deui amarahna. Sebab nyata dihalangan ku Ki Gledeg Ireng. Pal manehna keukeuh yang nyaho kana wasena Jaya Sumpena. Mohon tong kantun bacot garong edan. Sia anu bakal modar ku aing. Cia Ki Gledeg Ireng teu loba dicumarita. Awakna langsung ngajaul ku Malayang muru awakna Ki Burhan. Bedogna ngahiuk ka cida cepetna rek ngabeset dada Ki Burhan. Ki Gledeg Ireng moal mereka sempetan ka Ki Burhan pikeun ngagunakeun sihirna. Ku kituna teh waktu anu kosong terus we nerajang. Montong kabur garong edan cian. Tapi Gledeg Ireng anu keur ka hudang amarna teu ngantep. Awakna langsung melandeng udah kirim Ki Burhan. Gerakanana teu beda jeung manuk dadali nyamber mangsa. Bedogna ngadius muru beuteung Ki Burhan. Anu harita kakara pisan nincak lemah. Hait kurang ajar. Ki Burhan kentak narik suku katuna ka tukang. Bedogna sabetkeun ka gigir. Belentrang bedog Ki Gledeg Ireng bisa ketangkis. Saterusna Ki Burhan langsung ngagajeng bari nyabetkeun bedogna di barengan ku bentakan. Cian odar sia Gledeg Ireng. Bedog Ki Burhan ku molebat muru beuteung Ki Gledeg Ireng dina gerakan nyewong ka gigir. Maksudna rek kebeudal badilkeun eusi beuteung Ki Gledeg Ireng anu harita karek obah tas diadu bedaug. Hai Ki Gledeg Ireng teu leungiteun kawaspadaan. Barang musuhna nyapeutkeun bedog rek ngarah beuteungna. Sakilat Ki Gledeg Ireng jingkrak ka tukang dina jurus Dewa Monyet. Jurus menang pamengwaris di santan. Pros bedog Ki Burhan ukur ngahiuk teu jauh ti beuteung Ki Gledeg Ireng teu keuna kana sasaran. Kurang ajar. Sia emang rancingeus Gledeg Ireng tapi kula can ngaluarkeun jurus pamungkas. Rasakeun ku sia. Ki Burhan beak kasabaran. Sabab Ki Gledeg Ireng kacida rancingeusna. Manehna boga niat rek ngagunakeun ilmu sihirna anu dihirupkeun ku tanaga jero. Sanajan masih was-was akibat omongan Ki Gledeg Ireng, tapi manehna geus beak bengkak dina nyahareupan Ki Gledeg Ireng. Nya sok gerader arik maehan sorangan mah ukula moal dipangejatkeun. Sok gerader airek maehan sorangan mah kukula moal dipangejatkeun. Ki Gledeg Ireng teu ieu ngarasap kimir. Manehna boga kayakinan kana dirina
sabab gesilap digembleng ku Santanu kaasup kumacaranan dina nyanghareupeun kekuatan anu dibarengan sihir. Sia emang sombong gelir-girang. Kesombongan sia bakal jadi mamala keur waruga sia. Sia pasti modar ku aing. Hiburan cumarita sugal garihal. Dan aning manehna geus puncak tina amarahna. Sanggeus itu manehna langsung ngahuleng teu pati lila suku katuna ditentrageun ka lemah bari ngabentak tarik. Ciot Kiburan ngabentak paringan enjrak bumi 3 kali. Leungeunna langsung dijebrageun ka gigir. Aneh bin ajaib, ujug-ujug aya batu pating kalayang. Laju ngumpul di hareupeun manehna. Sanggeus kitu loba batu anu ngumpul, Kiburan ngabentak deui bari ngadorong kedua dampal leungeunna ka hareup. Ciat modar segede girang wus batu-batu anu segede-gede bat aduan pereup teh ngadius ku malayang kecil cepetna muru awak Ki Gledeg Ireng ceuk syariat mah Ki Gledeg Ireng pamoalan bisa ngahindar tina eta puluhan batu anu pating kolebat muru manehna. Dia sumpena ngarenjag nempo Ki Gledeg Ireng aya dina ancaman pibahayaeun. Dipikir panjang ye sumpena culki badra dina gerakan kacira cepetna ye sumpena ngarawel bongkot kai urut ngadulukan. Langsung kumolebat mapag batu-batu anu pating kalayang. Ciat Yesus pernah ngebentak pebongkot kaina kumolebat na jurus galura laut kidul beletak suara batu kababuk bongkot kai batu-batu anu satadina nyerepet lir pasar ngadrak lakluk maruragan. Gerakan jaya sumpena mata kaelok anu nempo awakna jujur relatan kacida cepetna bongkot kaina kumolebat keur itu ka dieu antukna sakabeh batu teh pada maruragan. Bangsat kurang ajar Kiburan lain di amarahna barang nempo batu-batu nu pating seleber ngedak murag sakabehna. Kiburan langsung ngahulang deui teu pati ngabendak di bari nenjrak bumi. Maksudna rek ngagunakeun deui ilmu sihirna. Tapi barang manehna ngabentak dina sungutna muncrat teu hirup. Rupana bener ceuk Ki Gledeg Ireng. Yan Kiburhan acan pulih sakumaha mistina. Nampokoyan kitu ngan sakira jaya sumpena mangpengkeun pongkot kaina di barengan ku tanaga jero. Ciot modar sia kerong edan. Sakira tembokot ke anu sagede bitis teh kumalayang muru Kiburhan. Nanti bisa disinggahan pongkot ke tengah ceduk kana dada Kiburhan. Aduh, tobat. Kiburhan satedina geus ripuh akibat uta getih disusul ku bongkot ke nyamar dadana. Atuh sanajan manehna jarak jawara kahot tapi kaayaan harita mangajarikeun manehna teu balakaya. Ngan tetela aya unggulna Kiburhan teu epes meer. Ngan tetep aya unggulna Kiburhan teu epes meer. Dina sese tanaga nu panungtung manehna ngagajleng ka leuweung laju kabur teu tembong deui.
gaduh rampok kabur euy. Jesum pernah hebat. Para pengawal juragan sasmita pada surak nempoki Burhan kabur gajero leuweung. Eta kaayaan ngajadikeun harengheng kaki badra sabalad-balad. Keur mah manehna oge kateter nya hareupan Jesum pana teh katurug-turug anu jadi andalanana kabur bari mawa cida nu lain lumayan. Geus pasti Ki Burhan langsung ka padumukanana. Para anak buah Ki Badra pada ngarengkog sabab gedug manehna nu jadi tanggehanana eleh weton ku Jesum pena. Malah langsung kabur teu temong deui. Sigana Ki Burhan teh cida anu rohaka. Anak buah Ki Badra siga anu kahudam karagu-raguan sakilat tilu urang anak buah Ki Gledeg Ireng pada jumrelat nerajang para garong. Anu sebenarnya tidak oge para garong teh geus kateter ku anak buah Ki Gledeg Ireng. Ngan lantaran pegedugna masih tarung, maranehna oge terus ngalawan anak buah Ki Gledeg Ireng. Ciat modar sia garong-garong bangkar warah. Anak buah Ki Gledeg Ireng ngangseg nerajang musuhna. Anu kabeh oge anak buah Ki Badra teh terus-terusan mundur siga nu hayangeun kabur. Ciat modar sia Jesum pena. Ki Badra nempo Jesum pena kenongan manehna. Sabab keur ngobrol jeung Ki Gledeg Ireng langsung ngolebat rek ka bongohan Jesum pena. Rugna nyewuk rek piruk tonggong Jesum pena. Awas ujang. Ki Gledeg Ireng ngaranjung langsung ngagrok ka Jesum pena mere pepeling. Sebab Ki Burhan siganu pebeakan makin rajang Jesum pena ti tukangeunana. Jesum pena surti keur mahius angin anu narajang karasaeun ku manehna katambah dielingan ku Ki Gledeg Ireng. Sakilat awakna obah kagigir canggeus kitu langsung ngarawel pigeulang Ki Badra. Canggeus katewak langsung dipuritkeun teu kagok kasong Jesum pena ngalengkahkeun sukuatuna ka hareup karina gerakan ka cepetna leungeun katuhna dibabukeun kana siku Ki Badra anu keur dipurilitkeun. Aduh, tobat. Ki Badra ngacerit marangan suara tulangna anu ngabeletok potong. Dengan Ki Badra langsung ngampleh tina palebasikuna. Awakna langsung ngudupung dina lemah bari gegerungan nahan ka nyeri. Pun para wargi rupina terus nyambung anu judulna Jesum pena Malespati bagian ke-26 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang diparang umur anu panjang tiasa dilajengkeun deui tiasa tepang deui dina kalajengan ieu carios. Bemersa panon carang sapakan mugi para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Sanghapunten kana sanes kanten kaluputan kelepatan simkuring dina anggone ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang jugmakeun atanapi salepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.